Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang dodongengan dewa sareng Pirbados Shono lah. Hiburan wah intro heula kedap. Please like and subscribe Karwangi Media Channel. Tah, kacaritakeun wa aya budak nu keur diajar masak ke budak meureun guntreng we jeung indungna kitu wah cenah. Jang buka puasa ya teh kabeneran cenah. Ai ceuk indungna teh, "Neng, cenah sok buru katelna simpen di luhureun kompor urang diajar masak." Cenah kitu. Nya cenah mah ceuk budak teh. Teras kumaha deui mah? Sok cenah ayeuna etana minyak minyak gorengna cenah nya minyak sayurna kitu sok 2 sendok abrukeun cenah Neng. Bruk eta ku budakna teh geus caritana teh. Terus naon deui mah cenah. Bumbu nu tadi bumbu Neng cenah anu tos direbus bumbu lebetkeun. Tah geus tah bumbuna diasupkeun cenah kitu sok goreng nepi ka seungit teh Neng cenah. Naon deui cenah mah ceuk si budakna teh. Santan cenah Neng santan sok abrukeun. Bruk deui santan teh ku budakna teh diabrukeun tah geus nepi ka ngagolak kitu. Cek indungna teh tah cenah Neng lamun geus santan diabrukeun ayeuna asupan salam cenah Neng asupan salam. Ai budak teh nangoh kana panci teh. Assalamualaikum. Bangor Neng Dini nu kitu mah. Aduh ai. Aduh astagfirullahaladzim. Urang ngadongeng deui wa ayeuna aya nu gelo cenah aya 5 nu gelo keur ujian nasional pikeun kelulusan dibalikeun deui ke masyarakat cenah. Sanggeus lila dirawat di rumah sakit jiwa cenah da kudu cager wa. Anu kahiji eta anu gelo kahiji hayu buru diajar tes nyanyi maneh cenah. Sok nyanyi pikeun lulus jeung ka masyarakat cenah kitu meureun kurang leuwihna teh wa. Der tanu gelo kahiji teh nyanyi. Pelangi-pelangi alangkah indah. Lulus cenah wa nepi ka beres tah ujung cenah maneh lulus. Anu kaduana nyanyi deui wah cenah nu gelo teh nyanyi bintang kecil heuh jeung saterusna kitulah beres tah cenah lulus nu gelo nu kadua teh. Terus anu gelo katilu wah nyanyi deui tah potong bebek angsa dikuali anggeus tah lulus teh. Terus anu kaopat nu gelo nu kaopat teh nyanyi satu-satu aku sayang gitulah nepi ka beres cenah anu gelo nu kaopat. Terus anu terakhir wah nu gelo nu ka-5 cenah ieu mah aneh nyanyina teh cenah. Aku masih seperti yang dulu cenah nyawa teh lulus wah. Da manehna masih gelo keneh. Gitu cenah wah. Aduh, dongeng deui wa, dongeng deui. Dina hiji poe kacaritakeun si Ayu keur nyeuseuh di solokan cenah. Tah, aya hiji lauk emas anu tislap dina batu. Ai ku si Ayu teh disampeurkeun ka lauk emas eta teh meureun rek dibais deui rek kumaha. Tapi kaget tah sabab si lauk emas teh bisa ngomong. Kayak bisa ngomong cenah. Bari kieu cek lauk teh pok-pokanana. Ayu cenah ieu mah dongeng hampura we. Lamun maneh bisa nulungan uing, maneh bakal menang tilu tilu pamenta maneh anu dikabulkeun ku kuring. Tapi dina syarat salaki maneh oge bakal menang 10 kali lipat tinu naon anu dimenangkeun ku maneh. Teu naon lah ceuk Ayu teh cenah. Akhirna si Ayu eta teh nulungan lauk emas eta tawa
Sok naon permintaan nu kahiji cenah cek lauk teh. Majar kasih Ayu. Cek si Ayu teh urang mah yang banget urang jadi gelis. Heeh, tapi dengan katang tuan salaki maneh leuwih ganteng 10 kali lipat cenah. Cenah naon lah cenah ganteng-ganteng ada salaki uing, syukur cenah. Jentah saatosna kitu teh nya sim salabim cenah si Ayu teh jadi gelis jeung lalakina oge jadi ganteng cenah kitu. Sok permintaan nu kadua cenah Ayu naon cenah. Ai ceuk si Ayu teh urang mah yang beunghar cenah. Diingetan deui ku laukna teh cenah. Catetan salaki maneh bisa 10 kali beunghar tibatan maneh. Teu naon lah da beunghar-beunghar oge salaki uing cenah berarti mun salaki uing beunghar sarua harta kakayaan uing keneh cenah. Oh. Sim salabim cenah si Ayu jadi beunghar jeung salakina. Sok permintaan nu katilu cenah Ayu hiji deui. Cek si Ayu teh, "Heuh lauk cenah urang ayeuna ngenta penyakit jantung cenah tapi anu ringan pisan cenah. Atuh aya salakina mah meureun menang 10 kali lipateun tina penyakit jantung ringan yang ngelepek." Teu balik si Ayu mah aduh. Aya kitu, astagfirullahaladzim. Caritana bulan puasa ieu wa. Di sisi jalan gede meureun kitu biasa aya tampang preman serem. Ngaranna teh Udin gitu sebutkeun Udin. Wah, gogoh pisan. Aya warteg gitu anu muka bari molotot. Ka tukang warteg teh, "Mang atuh hargaan nu puasa cenah. Warung bulan puasa ngaliglagieu negla we." Nya hampura cenah cek tukang warung teh. Teh brengan sok ku tirai atau ku naon cenah ngarah teu katempo teh ku batur cenah. Sababaraha menit kamu ka hareup gitu. Tah, geus ditibringan ku tirai si warteg anu eta teh anu tadi ngaliglag teh mah. Anu ngaliglag teh teh. Ai teh lila teh tuluy we Udin teh asup ka jero warung tegal eta teh. "Mang sok buru jieunkeun es teh hiji." Dasar Udin teu bau kumaha. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Please like and subscribe Karwangi Media Channel.